Ngaran kuring Denny. Harita kuring masih kene diuk di kelas 2 SMP. Kajadianana kurang leuwih tahun 2014. Mimitina cerita ieu bahasa kuring ditinggalkan kuno jadi kolot kuring, bahasa ngalongok ini kuring anu kergering, kusabab kuring bung cicing di imah sosoranganan, kuring ngajak salah sahiji babaturan kuring anu ngaranna Iwan sangkan mondok di imah kuring. Imah kuring ayana di daerah Sukawening, Garut. Kuring jeung si Iwan boga niat yang main PS. Kurang leuwih jam 1 beurang kolot kuring arindit ka imah anu jadi nini kuring. Nyaeta di daerah Cibatu, Garut. Saacan indit bapak kuring pepeujeuh ka kuring keur mawa hiji titipan ti Mang Wahid. Kuring teu pati apa saha Mang Wahid teh. Imahna aya di lembur sejen anu lumayan jauh ti lembur kuring. Kuringan ukur diberi alamatna anu wis dituliskeun tina salembar kertas. Geus kitu mah kolot kuring arindit ka imah anu jadi nini kuring. Ayeuna di imah ngan ukur tinggal kuring duaan jeung nu jadi babaturan. Imah kuring teh alus-alus teuing. Siga imah kalobaan anu aya di lembur-lembur. Sanggeus tiburuan imah langsung asup nate ka palebah ruang tamu. Salian ti eta di jero imah kuring teh aya 3 kamar. Kamar keur kolot kuring, kamar anu jadi adik kuring nya jeung kamar kuring. Kapalebah tukangna oge aya kamar cai jeung dapur. Sanggeus meuli heula dahareun jang ngopi, kuring jeung si Iwan ngamimitian main PS di tengah imah. Kuring duaan anteng marahin PS. Nepikeun ka kadenge aya surat telepon. Sing horeng bapak kuring anu nelpon teh. Halo, assalamualaikum Pak. Kumaha, aya naon? Dan kumaha jadi
daripada anu babak kita syokocan ka Mang Wahid teh. Oh, nya Deni hilap. Kumaha atuh Deni teh. Tadi bisi poho. Jeung karunya Mang Wahid bisi ngarep-ngarep. Nya Pak. Ayeuna ku Deni dicana ka Mang Wahid. Harita bahasa kuring nempokana jam dina tembok. Geus jam 6 sore. Wanci asup maghrib. Nya kuring oge ngajakan si Iwan sangkan milu ka kuring. Keur nyokot titipan bapak kuring ka Mang Wahid di lembur sabelah. Jujur ku sabenerna mah dileletik kuring teu biasa ulin di luar imah. Komo deui ulin ka lembur sabelah. Di harita kuring ngeureunkeun heula main PS-na. Anu satuluyna kuring make jaket siap-siap rek ka lembur sabelah. Sanggeus kuring make jaket, kuring muru ka garasi imah, maksud rek keluarkeun sapeda. Kuring init jeung si Iwan bari naik sapeda boboncengan. Kuring oge ngamimitian ngaboseh sapeda. Muru ka imah Mang Wahid anu ayana di lembur sabelah. Anu jarakna lumayan rada jauh keur ukuran jalma anu kakara ulin mah. Langit geus katempo poe. Komo deui daerah Sukawening mah lamun geus liwat maghrib kaayaan karasa pisan sepina. Caang satapa-tapa kacaangan ti lampu imah anu aya di kaca katuhu sajajalan anu kaliwatan ku kuring. Singkat carita, sanggeus kuring nanya ka ditu ka dieu ngeunaan alamat anu diberekeun ku nu jadi bapak kuring. Antugna kuring nepi ka imah anu ngaranna Mang Wahid. Sanggeus kuring nepi ka imahna Mang Wahid, kuring teu baca carita ngalir ngidul. Kuring langsung nyokot titipan bapak kuring anu diamanatkeun ka kuring. Anu satuluyna kuring balik deui bari ngaboseh deui sapeda kuring. Kuring rada berat dina ngaboseh sapedahna. Kusabab jalan anu diliwatan ku kuring masih keneh taneuh. Can di aspal. Sok komo deui bari kuring boboncengan jeung babaturan kuring. Sabot keur ngaboseh kitu, babaturan kuring si Iwan anu dibonceng ku kuring nitah kuring ulah rurusuhan mau sapedahna. Ceuk manehna alusna urang bari kukurilingan heula nyaeta jalan-jalan. Kebeneran keayaan keur caang bulan. Ngadenge kitu mah nya kuring nurut ka si Iwan. Nyaeta nyokot jalan anu sejen teu siga jalan anu diliwatan basa keur inditkeun. Kuring oge nyokot jalan
ngaliwatan hiji gang anu lumayan leutik. Anu gedena ukur mahi keur soranganeun. Di mana lamun nyokot gang eta berasna kaluar teh ka sawah anu ngeplak lega. Kuring karek apal lamun aya tempat siga kieu deket lembur kuring. Pamikir kuring, lamun kaayaan ti beurang pastina alus lamun dipake popotoan. Kuring ngomong ka babaturan sangkan nginget-nginget jalan anu tadi. Bisi poho jalan jang balikna deui. Karek oge kuring ngomong gitu, tetempohan kuring ngeunaan tempat eta jadi begitu wawuh. Kuring jadi asa beuki jauh ti pilemburan. Imah-imah teka tempo deui ku kuring. Nu katempo ku kuring ngan ukur ke kebonan. Jeung jalan oge beuki dia asa beuki ngaleutikan. Sanggeus kuring ngomong kitu, si Iwan oge panuju kana pangajak kuring. Harita keneh kuring oge muterkeun balik di sapeda anu ditumpakan ku kuring. Teuing rarasaan kuring atawa memang jalan anu diliwatan ku kuring lain jalan anu diliwatan saacana. Sawah-sawah anu tadina ngeplak jadi teka tempo deui ku kuring. Malahan ayeuna kuring jeung si Iwan aya di tengah-tengah imah warga anu katempona ti iseun jeung keuman. Hiji acan jalma anu bisa ditanya ku kuring. Kuring rada kulutus ka si Iwan. Kusabab ngagugu pangajak si Iwan anu akhirna kuring jadi nyasab. Dina kaayaan keur kukulutus kitu, si Iwan nepak kana tak-tak kuring. Manehna nunjukkeun aya hiji gang anu leutik. Nempok itu kuring jadi ingat yen tadi kuring jeung si Iwan ngaliwatan kana gang leutik anu ukur mahi keur saurangeun jalma. Harita keneh kuring oge langsung mengkolkeun sapeda ka palebah gang eta. Antukna kuring manggihan saurang jalma anu keur leumpang di jero gang eta. Eta jelema leumpang nonggongan ayana dihareupeun kuring. Katempona mah siga saurang awewe anu buukna ngarumbai panjang satonggong. Manehna leumpang lalaunan. Papakeana make baju bodas. Jeung dina leumpangna rada tungkul. Di kajauhan
katempo buukna rada baseuh. Manehna make kaos pondok warna bodas. Jeung make celana panjang. Kuring teu bisa nyusul eta awewe. Kusabab jajalaneun anu diliwatan ku kuring mangrupakeun hiji gang anu kacidaleutikna. Jadi geus tangtu moal bisa lamun kuring kudu nyusul eta awewe. Punten. Teh. Tiasa ngiring ngalangkung ti payun teu? Punten. Di omongan sarupaning kitu ku kuring eta awewe teu malire ka kuring. Manehna jongjon leumpang lalaunan bari tungkul. Sigana wae pananya kuring teu kadengeun. Harita kuring langsung turun tina sapeda. Anu satuluyna kuring nungtun eta sapeda. Nempo siga kitu babaturan kuring si Iwan siga anu rada bingung. Manehna saeutik rada nyeklan kuring. Kuring rada ngagancangan saeutik dina nungtun sapedahna. Teh, punten. Tapi angger dicalukan siga kitu eta awewe teh siga anu teu malire ka kuring. Penasaran ku kuring eta awewe teh ditoel palebah tonggongna. Sanggeus ditoel ku kuring siga kitu eta awewe teh ngeureunkeun leumpangna. Anu satuluyna ngalieuk lalaunan ka palebah kuring. Barang manehna ngareret. Ah, astagfirullah. Eta awewe teh jelas pisan katempo ku kuring. Manehna eueuh beungetan. Beungeutna rata. Si Iwan anu aya di catukangeun kuring. Manehna oge reuwaseun nempo kuring ngocek sarupaning kitu. Kuring harita keneh mundur jeung langsung keluar ti eta gang. Kuring jeung si Iwan langsung lumpat satarikna bari nungtun sapeda. Sanggeus ngerasa jauh teh eta tempat. Kuring oge eureun heula keur ngarenghap ngumpulkeun pangajian. Bari cicing kuring nanya ka si Iwan. Wan, maneh tadi ningali teh naon anu ku kuring katinggali? Kuring teh ninggalina naon? Kuring oge bingung di dinya tadi ngapuntenan ka saha. Hah? Didinya kuring langsung muringkak. Pas kuring jeung si Iwan sadar, kuring jeung si Iwan
geus aya di hareupeun sawah anu lega teh anu saacana katinggali ku kuring. Teu jauh teh eta tempat kuring ningali aya warung anu keur loba jelema. Kuring jeung si Iwan nyampeurkeun eta warung. Maksud rek nanya jalan balik. Sanggeus kitu kuring jeung si Iwan balik bari masih keneh aya rasa kasieun. Antukna kuring nepi ka imah kuring. Kuring teu wani cacarita kanu jadi kolot naon anu tadi kaalaman ku kuring. Kuring ngan saukur ngomong yen titipan bapak kuring geus aya di imah. Kuring ninggali kana jam. Wanci geus nunjukkeun jam 8 peuting. Kuring jeung si Iwan ngan cicing bari masih kena aya rasa sieun jeung rasa kacape. Si Iwan masih kena nanya ka kuring, yen tadi teh kuring kunaon? Sabab si Iwan mah teu ninggali naon anu ku kuring katinggali. Si Iwan nenangkeun kuring. Kuring ngahaja teu nyarita ka si Iwan naon anu kaalaman ku kuring tadi. Kusabab kuring sieun disangka ukur ngaya-ngaya. Sanggeus kitu si Iwan ngajak kuring keur main PS deui nuluykeun hancanu tadi. Kuring nyobaan mau pohokeun kejadian tadi. Nyaeta ku carana main PS. Untungna kuring rada bisa mopohokeun kejadian tadi kusabab ku resep main PS teh. Jeung kuring miharep anu tadi katempo ku kuring teh ngan saukur rasaan kuring hungkul. Teu karasa wanci geus kana tengah peuting. Kuring ningali si Iwan geus tunduheun. Ngedon kalakah tunduh budak teh. Yang geus atuh mareuman we PS nanya. Kareke kuring rek mareuman PS. Kuring ngadenge aya anu ngegedor kana panto. Pamikir kuring yen kolot kuring teh geus balik. Kuring cengkat. Tuluy leumpang ka hareup. Maksud rek mukakeun panto.
Pas kuring mukakeun panto, sasaha? Sanggeus kitu kuring ngadenge deui aya nu gegedor panto. Kuring karek nyadar yen anu gegedor panto teh lain di luar, tapi arahna ti kamar cai. Kuring masa ukur cicing, eueuh niatan rek muka panto kamar cai. Nepi ka kuring ninggali si Iwan keluar di kamar kuring, muru ke kamar cai. Manehna siga anu teu ningali kuring, anu nangtung teu jauh ti manehna. Kuring langsung ngabetot si Iwan ti tukang. Wan, Iwan, rek naon? Tong dibuka pantona. Cek kuring. Bari jeung ngabedol si Iwan, ngagusur asup deui ka kamar. Kuring masih ninggalikeun panto kamar kuring anu ditutupan. Si Iwan oge sarua. Kuring mundur lalaunan, bari gerowan ka si Iwan. Wan, ka dieu Wan. Disebutkeun kitu, si Iwan masih kena cicing bari ninggalikeun panto kamar. Ngan aya kejadian aneh anu katempo ku kuring. Ujug-ujug eta si Iwan ngajedug-jedugkeun sirahna kana panto. Kuring nyampeurkeun bari gogorowokan. Wan, kunaon ari maneh? Sadar Wan, sadar. Istighfar. Kuring terus ngabedolan si Iwan sangkan manehna teu ngajedug-jedugkeun deui sirahna kana panto. Pas ku kuring dipedol si Iwan, manehna ngareret ka tukang. Astagfirullah. Kuring ningali beungeut si Iwan. Rata. Kuring langsung mundur. Pas kuring sadar, ngareret ka tukang. Geuning aya si Iwan masih kena sare dina kasur. Jelas pisan kacirian anu dihareupeun kuring teh lain si Iwan. Eta makhluk anu beungeut Rata, anu ku kuring katinggali di gang tadi. Kuring langsung ngoceak satarikna. Dipikeun ka si Iwan hudang bari reuwas ningali kuring ngajerit. Si Iwan nenangkeun kuring. Eta makhluk anu tadi aya di hareupeun kuring. Ujug-ujug ngaleungit. Kuring masih kena ngarasa sieun. Penting eta, kuring teu bisa sare. Nepi ka
waktuna kolot kuring balik ka imah. Sanggeus kolot kuring aya di imah, kuring langsung nyarita kanu jadi kolot. Naon anu kaalaman ku kuring tadi peuting. Harita keneh bapak kuring langsung mere cai anu geus diperancahan. Cenah aya anu nuturkeun ka kuring milu balik. Wujudna nyaeta awewe anu beungeutna rata. Bapak kuring oge ngomong, lamun ceklot aheula mah pamali cenah lamun keluar wanci magrib. Kusabab dina jam-jam sakitu makhluk-makhluk anu kararitu teh kalaluar. Jeung memang cek beja lembur sabelah eta teh memang rada geueuman, tapi masih kena kabayang dina ingetan kuring basa makhluk eta ngareret ka kuring